Tuh, ini mah rakit teh di sisi lemur namanya pas. Mantap. Tuh jati gede. Kita naik terus. Hasil. Syukur. Rayu lembur. Tuh imah. Nah, jadi deket mah. Ini dia ya. Anu rakit teh nya deket jalan. Parkir di dia. Geus rada burit ya, marulang juga nama. Ya nu nanyakeun nu koneng ieu naon cenanya. Bahasa eta teh. Ieu teh urut kontainer. Tadina teh urut warung ieu teh. Urut warung. Ayo. Urut warung di jeun ieu teh. Teu kapake. Tuh, anu beuki deket wae. Kamari mah ngesempet ka dieu ya, cai teh tah ngesempet ka dieu. Cenah rada turun deui. Poek sore teh mah ya, sore mah ya, jiga rek hujan deui. Nah, nya ieu spot Ancol ya ngaranna. Spot Ancol. Jadi spot Ancol ieu mah jalan ieu teh masukna ti Cikawung nya. Gapura Cikawung seberangan angkringan Sameja. Masuk we ka dieu, tah mentok ka dieu ka cai nya. Gitu cenah informasi nama tuh rakit. Pokoknya deket lah, deket lembur. Insya Allah lah di dia mah gitu. Moal hese hayang nanaon oge deket ka lemburnya. Rakit da ente naon gitu rakit teh. Ente kanu parahu di dia mah nya rakit ge. Jadi mentas sasak hungkul. Nah, di dia ya. Ya kita ngaranna spot Ancol Waduk Jati Gede. Rakit mah di ditu aya nya loba. Itu tuh geranya. Tah rakit mah. Di dia spot nguntul tuh kalau ditu loba nu nguntul. Jadi itu rakit teh sabaraha hiji itu teh rakit teh loba. Gitu bae lah informasi namanya.